Loba jelema nu muriang parah. Dokter ieu, ahli hikmat ieu, kiai ieu teu cager-cager. Nah, meureun aya sesuatu di dirina sedekah, sedekah jadi cager. Teu saeutik teh jelema nu kos kitu. Entar tadi da ieu pusing bae, boga permasalahan teh anggeus pusing bae. Geus ka dieu, geus ka ditu, geus wirid ieu, wirid itu, tapi tetep we pusing we. Sedekah, cager. Urang mah teu percaya sih. Cenah kiai, ya kunaon hiji awak ge galuse bae, aju. Nomor kadua puyeng bae. Penyakit ka dokter mah geus cek dokter, eueuh panyakitan, geus dirongsen sagala, geus di USG. Di USG masih mah tuh meureun hamil. Iya tentu teu cager-cager obat. Oh, geus beat bae geus kitu mah sedekah. Sedekah ya geus sedekah. Insyaallah ku sedekah mah dengan ayat ieu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ke didoakeun lah. Datang ai dihareupeun mah datang ka imam kiai mah kos kitu cek cenah teh nya. Kunaon? Aing mental jampe ka jana, minta didoakeun kita sedekah. Dasarna teh mah kiai bloon cek. Kita sedekah teh blot. Bedak ya Allah ya Rabbi. Aya jelema pelit makan jelema pelit mah bakal didaroakeun teu beres ku batur. Ingat ka dongeng Abah we. Dongeng Abah teh akan aya jelema boga gudang. Boga gudang barang. Sok dipalingan bae ku jelema teh. Geus ka ahli hikmat, geus make herder geus dipalingan keneh bae. Tah, ieu kumaha ieu carana bebejakan ka Abah. Kiai jadi ieu kula masyaallah boga gudang-gudangna tuh barang dinya dipalingan teh beres-beres. Ya Allah ya Rabbi geus bake centeng, satpam, herder tapi tetep maling bisaan jasa cakeun. Geus eueuh deui kos kitu mah ulah deui cara sedekah bae. Sedekahna ka dinya bae ka urang dinya. Sedekahan ge insyaallah mah. Oh, kiai kurang kumaha. Ih, hayu gerage. Sedekah insyaallah mah dilaksanakeun dagunyana sedekah. Kayak saminggu deui ka dieu sedekah. Bener bae, hebat. Nah, jelema datang dah tuh. Dek maling sianya. Dek maling nu pahajinya. Ya, goblok. Lamun sia dek maling, ya aing padahal dijanten naon henteu. Padahal mah ngadibereji samsu doang. Tapi kan kabeuli eta jelema awas ya geura maling nu pahaji ye aing kalang dadana dititah teu naon teu ta sedekah teh manjur tah mah kabur atuh deuk maling teh meunang 2 poe kadinya deui aya deuk maling teh sia ka mana sia lontar-lontar kadinya deuk naik sia ka luhur jalan tukang deuk malingnya goblok sia yo ye aing tatanggana ye lamun sia deuk maling kadinya jeung aing sia tarungna teh cak pamalingan pun jadi kos kieu tuh ye. Tuh, eta gara-gara sedekah. Coba lamun teu sedekah, sedekah mana maling, paling habak. Eta sedekah teh kos kitu. Paling. Enggeus tanggung jawab aing geus. Emang kunaon si pelit. Eta sedekah teh nyat paman sorangan. Eta Abah teh dongeng Abah teh bojah ka harti kan urang ku logika ka harti. Lamun pelit eta mah sok inget ka dongeng Gus Dur deui bae. Ada Gus. Kiai keur di pondokna teh kan keur di pondokna teh nya babarengan ku hari geus masing-masing di imah. Geus masing-masing di imah ku hari silaturahmi kan hangat tah. Pada geus jadi kiai. Oh, datang pelukan alhamdulillah. Kumaha carita alhamdulillah urang bisa magahan ngaji kieu. Geus wah usul ka balik cenah. Mun naon karang meuli hulumbe. Langsung diopor masa kalia. Oh dah. Diangsongkeun ka dinya 2 hulumbe 2. Dahar bareng. Kan santrina teh neulekeun memangnya hulu beak gitu kan. Santri nu mawaanana pasti cek ceuli da wae. Kan eta kiai teh bari kieu baru susurian teh ngaranna ge atuh babaturan mondok. Ayo dar. Oh itu polona. Mungguna cek eta ieu. Inti bae ku santrina aya meureun opatan mata santri kieu.
tahar gua ngobrol deui terus cenah ngomong ceulina mah moal di dahar meureun nya bagian urang nu mawaan geus ke ngobrol teh endah nawaran tah ceulina cenah ngeunah cenah aduh cak santri ditawarkeun ceuli dah heuh ngomong impuk heuh bener beak deui ceulina geus bae tempel badi teh kan teh loba ieu loba dagingannya meureun daging eta mah henteu tah ieu da daging da dibelahkeun dibalikeun deui cak santri teh beak mah jeung urang nya di luar silih toel goblok cantik tolol di ongkoh silih toel urang teh kebagian cak geus diintip baru bari uprek teh atuh dahar sono pantah mah dahar sono babaturan di pondok atuh bari kejar di kiai datang ka dinya lain sadahar-daharna pantah mah sono gembul atuh sono mah pan dahar nyanang harewas letahna mah moal heuh cek berarti urang kebagian letah urang dua sepatu geus kikiran we geus sepatu dibukakeun dikitukeun tah letahna tah ge ditarik cak santri beak kabeh beak dibulak-balik tinggal tulang doang aduh urang kabagian caina caina diangkat arah nasi cek santri tah Gus Dur mah lain naon nya mah kos kitu tah di tukang kumaha teh cak santrina dasar kiai perlit cek murid ge ka kiai ngadoakeun teu bener ka penuh pelit eta pan murid ka guruna eta di perlit kabeh ge beak kabeh jeung cai-caina cek tah eta Gus Dur bisaan murid ge tetep ka guruna ngadoakeun pelit bae kurasan pelit jadi teu ngadoakeun bagus tah mantap ge ulah urang lamun dahar-dahar ieu sanu mawaan da atuh pasingkeun jan mawaanan yo urang lamun ngadahar kadu teh teh ulah deuk beakun kabeh ieu pan si eta mah si eta mah jurig ge ngadoakeun teu beres jurig ngadoakeun teu beres tah mah kos ngadahar lauk jeung huluna cak meng teh uga ledeg gitu ujang aingan sakali cak meng Betul mata datang ke kuari, larang sadang hirupna nya kos kitu. Ujang baturan saeutik-eutik acan. Wayahna. Geus atuh urang mun kado tah. Oh, ieu nu mawaanna saha ieu? 3-4 nyamplung mah bikeun. Urang ngadahar ulu embe. Oh atuh ai letah-letah nama bikeun gitu. Bawaan tah ka ditu tah aya keneh. Kan bawaan keneh nya geuna pelit ceuk teh. Ta eta. Jadi eta sodakoh teh sodakoh Masya Allah nyat paman urang sodakoh nyat paman urang kan jadi kumaha gitu be eta kodongeng Ki Asad da kan Ki Asad eta kapan murid ke Khalil eta kumaha gitu di masjid rame naon rame leungit sendal bae asal Jumat tarurun leungit sendal asal Jumat tarurun leungit sendal. Wah bebejakan ka kiai urusan kos kitu bebeja ka kiai atuh urusan sendal makan kiai ge kadang-kadang leungit kunaon bebeja ka kiai atuh di mana teh bebeja ka kiai bae jadi kudu leungit sendal ieu mah kadang ieu di lokasi kiai cek nya teh nu kumaha ieu cek kiai teh puai ge leungit goblok sia kunaon bebeja ka aing tapi kan teu kitu kiai mah tetep cek nya ge urang tarekaan lah urang tarekan ngintip ieu ngintip itu tetep be di palingan keneh wah deui cek asan teh gengna ku aing kudu aya geng di dieu geng pamalingan kan panggil bere rokok teh panggil deui bere rokok deui bere duit kadang-kadang cek geng teh bager amat teh kiai nya masyaallah ngomongnya kiai barangkali ada kerjaan buat saya enggak ada lah. Kalau mau mah tuh, kalau hari Jumat di sini banyak yang hilang sendal, coba di situ. Jadi satpam dah, nggak usah sholat Jumat dah, situ mah dah. Dan pamim aja dah, kira-kira. Udah tenang, nyana nggak rasa bunga kan, menang mandat ti kiai. Paling gendong maling anak buah aing kira-kira dah. Tah, langsung jadi satpam nyana didinya. Atau emang pamalingan lagi anak buahnya anak apa? Aman. Kunaon eta? Ji Samsu doang. Tah bere. Aman.
Masya Allah kebelah dia sajumah 2 Jumat 3 Jumat nyana kieu bae di hareupeun masjid jadi satpam nyana mikir sorangan je cek nyana di satpaman kan lain kiai bae tukang beca tukang toge tukang manya aing eleh punya anak aing sendal tukang beca ku aing di satpaman aing teh salat Jumat goblok ya aing mikir sorangan nyana mikir sorangan akhirnya kan nyana bebeja ka kiai hei saya sekarang mau salat Jumat itu ntar sendal siapa yang nyatpamin ceki Hasan teh udah nggak usah ceki nanti sekalian situ beblokot dah ya enggak saya mau sholat Jumat Pak Kiai ntar sendal siapa ntar banyak yang maling lagi ntar ada anak buah saya dah iya terserah kalau gitu mandat kasih siapa kasih anak buah dia juga anak buah lu gua mau sholat Jumat nih bos mau sholat Jumat iya atuh gak jadi geng lagi bos masa geng sholat Jumat jangan banyak omong loh udah awas tuh ya sendal gua tuh awas yang terutama sendal gua ya sama sendal kiai sama yang lain mas bodoh dah awas lo ya kalau kedengeran ada yang kecolongan lo yang gua babet waduh akhirnya si geng sholat ya sholat Jumat Allah biasa sholat Jumat berikutnya sholat Jumat cak itu anu dititat ya sia aing teh kapan geng kene emangnya aing titah nyat paman sendal geng aing goblok meureun atuh aing mending salat Jumat cek nanti ya dari bara kos kieu mah enggak saya salat Jumat tapi dia kageng gua mau salat Jumat entar sendal biarin lah pokoknya mah enggak akan hilang yang nyolong jago kita sial biasaan ke kiasan eta mah soal mata waliullah eta kiasan mah atuh salat Jumat kabeh cek kiai eta entar kalau pada salat Jumat ini siapa itu yang nyatpamin enggak lah udah enggak akan hilang emang kan kiai na kayak nyahoan ieu padahal mah enggak ada dijamin dah sama saya dah geus nyahoan cak kiai sia ieu eta lawan ieu keur carita sedekah ieu nu kaharti ku urang bae ku kaharti ku urang bae sedekah je nu mantap kaji pendi di Mekah leungit sendal deui di dieuna malingan sendal bae asal ke masjid lagi sendal asal ke masjid bohewel ieu lagi aya diajak balik lagi moal cenah geus kieu ieu teh emang kunaon sendal leungit deui bae sakitu aju kunaon teu kuat cenah panas ya rasakeun di dieuna malingan sendal bae atuh kabawa ka Mekah atuh ai kula mah kan merean sendal atuh itu anakan sendal anakan kok jadi 2 ya sendal tuh jadi 3 sendal Masya Allah heran ini kerjaan abah baik kerjaan abah Mekah babarengan sekeluarga kabeh ayo pan baheula mah di luarin Masjid Haram aya paranti sendal diasukeun ke plastik ditalian ulah nu nalianana sekeluarga kabeh bareng nu sejen-sejen lah dihijikeun teudeun di dinya beres urang keluar dibuka teu robah eta teh teu robah plastikna eta talina ge kos kitu nya kula buka eueuh hiji pancen eueuh eta teu kaharti eta ge teh malaikat menyulusup ka jero bisa abah seuri bae abah seuri tah ngomong bejakeun lah sia deui ke sedekah teh Masya Allah luar biasa bedas sedekah mah encan di akhirat ieu baheula di dunia bae tah bedas sedekah nah ieu khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha cokot ku anjeun Muhammad dina harta-harta eta sahabat anu tadi manehanana tobat hayang ditarima tobatna cokot jadikan sedekah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha anu bakal ngabersihan jeung nyucikeun ka dirina cokot ku Kangjeng Nabi seperti luna wa tasaddaqah biha ku Kangjeng Nabi disedekahkeun wa sholli alaihim Kangjeng Nabi ngadoakeun ka aranjeunana beuh inna sholataka sakanul lahum lantaran doa anjeun teh Muhammad ngajadikeun ketenangan ngajadikeun rahmat wakilat tumakninatu
ngajadikeun tenang sebab naon kudu akang jeung Nabi teh biqabuli taubatihim diterima tobatna endeu kumaha teh senang wallahu samiun Gusti Allah maha ngarungu alimun maha uninga kajen teuing kumaha ge urang ieu sejuta kali dosa ai urang babalik mah Allah maha uninga maha ngarungu ulah sieun rahmat Allah mah gede diak babari hayang ditarima tobat teh urang teh beda-beda jalana hungkul aya nu ku ngaji aya nu ku sedekah aya anu ku bantuan aya anu terus betafakur Allah nyieun jalan bagi jelema anu endeuk ditarima tobatna beda-beda aya anu geus kieu belah aing geus moal ka mamana aing ngaji bae lah tobat ka Gusti Allah eta teh jalan tobat anu dibere daek manahanana hudang we ti peuting salat tahajud maca sholawat jalan tobat aya anu hayulah aing keur ngora ieu da harta aing loba ieu bae sugan aing mah ieu ja ibadah nu sejen teh bisa sedekah jalan tobat macem-macem jalan tobat Masya Allah aya anu tengah haja aya anu tobat tengah haja tobat teh tengah haja ongkos kieu aya kiai kitu diundang muludan kiai diundang muludan diharapnya na numpakna kieu dibuka kopiahna ngaranna aja tuh bari nyantai we 9 sampai 10 lah lewat kota barang datang ke lampu merah aya WTS Pak bos boleh nggak saya ikut boleh katanya naik ya, naik ya barangkali bapak butuh teman semalam ini saya siap untuk menemani bapak oke kiai na hebat ya kiai na potongan pudoli meureun mah ya oke ayo ngobrol di mana nanti kita malam ini cek mana ya terserah mau di mana ya nggak apa-apa aju kiai na pakai kopi apa maju pakai sorban jejak wetes ji banyak kiai salah aing cek ini bapak kiai ya mungkin enggak saya turun aja di sini turun enggak boleh temenin saya sampai semalam ini enggak cek turun aja turun jangan pakai mau kemana muludan saya turun aja WTS ke bawah di jalan kayak saya turun jangan ikut aja muludan ntar habis muludan baru kita cari hotel enggak kayaknya hati namanya kiai ke hotel enggak saya turun sini jangan udah ikut aja muludan dulu ikut dulu saya kan nggak pakai jilbab saya pinjemin ntar gampang jilbab mah sorban saya juga bisa geus geter-geter wetes salaing muludan datang ke tempat muludan atuh kiai teh kan nginjem bu sini kenapa ieu nginjem heula jilbab ye ibu nyai tinggalin jilbabna oh iya dibere ya tuh pakai jilbab waduh waktu wetes kan geus sadangdan wetes cambrok nyawa saya cambrok atuh pakai jilbab kabaran ada gelis WTS na bajuna rada rapi yes. turun kiai na pajar pemajikan kiai kan wow disambut nyana diciuman ulu bulak balik ibu nyai ibu kiai maksudnya ibu nyai alhamdulillah jarang-jarang kiai bawa istrinya baru kali ini kiai senyum baik kiai ya akan Gusyata lagu di forum bawah lah aku kan bisa tempatnya ibunya ini dalam aja ya dalam di jero antri jelema nu salaman tinggal WTS kieu aduh aing jadi kos kieu cak cenah ieu sial kiai goblok cak cenah dina hatena
Atuh terus atuh ngaranna ge ibu kiai atuh dihormat atuh. Bo, segala susu, segala kopi kanaon kahayang, tapi nyana teu jembar. Lantaran hatena kan lain muludan jana mah. Aing jadi koski sakira. Terus bae dihormat muludan lah biasa. Kiai teh nyaritakeun dina muludanana nyaritakeun zaman jahiliyah kan. Zaman jahiliyah teh loba WTS. Terus loba pezinah nyana terus menyimak cerik nyana didinya. Terus ieu na ditoel ku jamaah. Ibunya ya kok nangis. Kunaon nangis? Teu nanaon. Sedih ibunya sedih. Ngadengi suami ngomong kos gitu sedih. Ya Allah ya Rabbi, atuh kabeh ge tanu hadir dirinya cerik. Nyeun cerikan ibu nyai. Cerik kabehan. Masya Allah salokasi eta cerik kabehan. Ni di luar. Kunaon sih carerik? Ibu nyai nanganekeun suamina cerik. Atuh mah nya cenah urang teh cerik. Cerik deui kabeh. Masya Allah. Tinggal eta WTS mah bingung goblok cek nya teh. Aing diceng-cerikan ku kabehan. Selesai ceramah beres langsung kan balik terus bebeja tanu diinjeman jilbabnya bawa aja ceknya nanti nggak usah dikembalikan. Oh iya terima kasih cek ya udah ya pakai nyai ceknya nanti bagi kasinggung bayinya nah unduk naik ke mobil kan usah salaman kanyana datang ke jerok ya. Terus mau turun di mana? Cek kiai teh ikut. Jangan ikut cek kiai. Di rumah ada mbok saya. Kiai bingung nurun ke tadi yang turun diulah. Kuari mah dek turun bungen. Wah bahaya cek kiai. Cek kiainya WTS di pan. Waduh atuh. Akhirnya dia omongan saya itu menang mah cek ngana tetep kuda turun bae. Turun dibere berkat. Bere deh duit balik ceri. WTS kieu bae ada di markas jana. Bari tipe 3 daharan cau berkah. Jauh berkat, sanggup berkat, terus ya nelenya diberi duit ayam meureun 1 juta mata ku kiai teh ngalamun langsung tekad Gusti ya Allah ya Rabbi horenganan jelema mulia teh kos kitu cek cenah aing ieu teu kanyahoan teu nyaho aing WTS dicariuman ku kabeh leungeun aing dibulak-balik cek cenah teh eta aing pajar ibu kiai geus detik kiai aing tobat ka Gusti Allah ngadi-ngadengek pantat ceramahna ceramah kiai di zaman jahiliyah teh ya Allah ya Rabbi abdi tobat ti ayeuna moal deui abdi ngalakukeun kos kieu horenganan masyaallah karim jauh jeung kehidupan abdi eta teu kanyahoan tah teu karasa tah tobat teh kan teu ngahajat tah gara-gara ngagoda kiai demen teh goda kiai kabablasan sia tambah deres kiai itu digoda anak wali harus modal si eta itu jangan hayang digoda Masya Allah tapi naon eta keur carita hikmahna dibere duitnya na kikieuan be ya Allah ya Rabb ieu nu biasana menang duit teh lain hasil tapi ieu menang duit ya Allah ya Rabbi caknya mudah-mudahan ku duit ieu bisa kaula ngalaksanakeun ibadah tobat di sodakohan dibere berkat sodako eta haju beda menang ya Nabi salam kapan eta mah lain sambarangan cauna ge ye atuh caunang muludan makan lain deui ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika shalawatullah alaika eta kan asup ka cau
atuh kan aya sinar asup ka dinya set aju didaharkeun ku urang Masya Allah seger daharkeun ka anak urang seger anak urang beh anak urang ge isuk-isuk ya Nabi salam ya Rasul hai sia ge Nabi salam emang ngilu muludan henteu cek cenah kok kasurupan ya Nabi salam sau kasurupannya Nabi salam teh budak kunang berkat manfaatna geus ulah didengekeun Muhammadiyah kos karena itu tah manfaatna Masya Allah aya anakna kasurupan ya Nabi salamnya Nabi aya bapana tas muludan teu subuh niatna teu beres tah ieu sedekah kecerita bab sedekah kamanfaatanna Masya Allah ti mimiti gudang tadi datang ke WTS tadi di sedekahan mah ya Allah ya Rabbi geng anu diberean bae terus taluk datang ka jana salat Jumat terus-terusan tobat neuk nobatkeun jelema teh ulah dinasehatan hungkus sedekah anak urang ge lunakna ge geura ge diberean saya tak bah cenah hayang meuli HP beuli tah ku sia boleh carekan geus menang 2 poe deui hayang meuli HP deui sia beuli deui tah ku sia jang ceuli sia tah HP sia antingkeun di ceuli sia beuli deui tah irung HP-an kegenya kieu aing we cenah mabok HP mah ye mah abah aing cenah bangun marahin amat lah geus mah moal mengkemat HP tuh daripada dicarekan mending berean aya tah sia berean Masya Allah kari loba dongeng-dongeng ku sedekah maluluh geus eta mah komo tah lamun awewe anu tadi ditanya ngajebris teh neng ka mana tuh nya tanya kos boga beungeut bae masyaallah ya Allah ulah dimarahan coba isuk sekali deui neng balik neng ya ngaca ya Allah Masya Allah ulah yes beli apel 5 kilo pangkirimkeun ka ditu dijakeun dipepen gitu Assalamualaikum salam nana tak apel tidak pepen nana pen pondok tenda di lawang ambo di lawang heula kebel-kebel mah tunggaran di kadahara dicokot kan benang 3 poe jeruk 5 kilo 10 Assalamualaikum teh saya di pepe naon eta jeruk bawa ke jeruk boleh je ate mah gua gitu ku sedekah mah lunak nya ge ya Allah ya Rabbi lewat gaya neng di mana teh pabrik deres kan ngajawab bari meuceun-meuceun beungeut ge ngajawab kamari mah ngaca nek mana iku mah pabrik gitu geus aya soraan kan ku hari mah nah pokoknya aku bajingan mah beunang bae naon ge sedekah maksudna keur carita sedekah awewe hese kumaha bae ge je komo awena kanyahoan hayang motor bawakeun motor teh bisi deuk ka mamana pake bae kitu pake bejakeun ka ditu Assalamualaikum nanda motor tisa dipepen maksudna naon bisi deuk ka mana ieu pake bae ji maksudna dibikeun teh naon henteu ieu mah pake bae heula teh jaritakeun kos kitu tah konsina tah STNK-na nya lagi kan kieu bager amatnya bager ai beungeut teu sabaraha cek cenah bager tah kan boges gitu tah itu kasep tapi cek ngajat kurang bager tapi sieun mah aya dibandingkeun ku urang beungeut mah ieu mah beungeut perang tapi bager tah mulai geus nah kapanggih neng di mana pabrik emang mah mana sih nuju kenal itu dah ya tah geus tek and jeep ngaranna tuh mulai geus diantarkeun ku nya Assalamualaikum salam ieu naon antarkeun motor pake bae geus ulah sieun-sieun tuh pokona mah lalaki mah pake bae teh maksudna mah untuk merogoh hatinya kan tah eta sedekah babari jasa geus ka ditu na memasrahkeun diri anu tadina urang ngudag jana ku ari mah nyana ngudag urang kuna teh sedekah
nu tatadina daekeun bisa jadi teu daekeun. Tatadina urang geus aya jalinan I love you. Cinta beuh panas ahmarana geus panjang panas. Ka tiba-tiba kuari jadi kos kieu ye horenganan kurang sodaqoh. Baheula makan disebutna mahugi. Sodaqoh keneh teh ge ngan bahasana kabebena mah mahugi. Sodaqoh eta ge sodaqoh juring. Iya beker carita bab sodaqoh. Jadi ngaleuleuskeun hate. Masya Allah. Belah dituna tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dongeng sodaqoh mah geng bisa jadi tobat. WTS bisa jadi tobat. Di sodakohan kos gitu. Kemudian eta cikeneh nu awewe nu embungeun ku sodakoh mah bisa jadi luluh. Polisi galak ka urang, sodakohan ku urang. Kerjasama jeung nyana moal daekeun angkep. 1.000.000 kali urang boga kasalahan moal daekeun angkep kajen kumaha ge. Urang teu make helm, aya polisi di ditu. Ye sia sudah teh saha kitu. Ulah kitu atuh di hareupeun aing mah. Dadah. Moal daekeun geus sodaqoh. Alhamdulillah. Ieu keur carita aslina khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Oh, moal eta mah urang anu sedekah muludan. Beuh. Di masyarakat kanyahoa Mang Haji Pendi cenah kunaon? Sedekah mulut teh lain nyokotan sedekah. Nu benci da lain saurang salembur. Salembur. Tapi lamun urang sedekah Mang Haji Pendi cenah mere kebojang muludan salembur nyaho kabeh ieu mah keur carita nyaho bahelan. Nyokot salembur nyahoan kabeh. Demantak eta nyana kuari kos kitu teh salembur nyahuan kabeh. Kos kitu kunaon cenah kos kitu pokona mah. Eta salembur nyahuan eta sedekah, bedas sedekah. Ya Allah, bedas sedekah lain. Lain naon gitu ngaranna, lain leutik-leutik, bedas duniana, akhiratna bedas jas. Di akhirat aya jelema anu tiis batur kapanasan. Kok tiiseun amat eta mayungan sedekah urang waktu di dunia sebab waktu di dunia jelema kapanasan hatena kulantaran butuh dibantu ku nya jadi tiis hate di dunia bakal karasa jaga di akhirat tiis. Masya Allah mait anu di jero kubur anu loba kekurangan bisa katurungan aku sedekah. Bisa katulungan anakku sedekah mait. Ya Allah, ya Rabbi, bedas jasa sedekah. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bi. Shalli alaihi. Doakeun ku anjeun Muhammad. Sebab doa anjeun teh sakandul lahum nyieun katentreman katumaninan. Ya Allah, wallahu sami'un alim. Alam ya'lamu anna yaqbalu taubata an ibadi. Apa katanya rawan geus ditakrir apaleun para sahabat lubana jeung para rekan bahwasanya Gusti Allah teh narima kana tobat ti para hambana wa yakhudhu jeung narima kana sedekah-sedekahna apaleun geus dibejaan ti jem 3 keneh ku Kangjeng wa anallaha jeung sanyana Gusti Allah wa Allah at-tawwabun sangat narima tobatna terhadap hambana ar-rahim tur ulas asih ka hambana. Memantak di dia istifham li takrir tujuan daripada istifham ieu teh ngahudangkeun kana tobat ngagerakeun kana tobat jeung sedekah supaya urang kabehan secara umum daek tobat tur daek sedekah. Mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa tobat tur dibere daek sedekah
dibere babari sodako sehingga ngajadikeun cukang lantaran salamet yang diri urang, sodakohan diri urang, sodakohan indung bapak urang, sodakohan dulur-dulur urang, abe urang jaga di akhirat babarengan menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala, yakni surga Allah melalui sodakoh urang bi barokati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saur kamari Gusti Allah nyaritakeun ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai para mukminin mukminat, ulah sok gampang ngaharam-haram kana dahar inum pakaian benda nu bagus nu halal nu dimenangkeun ku Gusti Allah Subhanahu ulah wadi-wadi hukum lain nu sia cek Allah nu aing sia mah nyampaikeun hungkul nu cek aing haram-haramkeun nu cek aing halal-halalkeun. Al halal bayyinun wal haram bayyinun wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Antara halal jeung haram ngaranna ieu mustabih. Tunggu heula keputusan Gusti Allah. Ternyata eueuh tunggu keputusan Kangjeng Nabi. Tuh kos kitu. Subhat disebut. Muncan aya keneh bae ulah bae urang ngahaja-haja ngadahar subhat haram kejatok nu kamari teh sahabat hayang deuheun ka Gusti Allah lain kelas sahabat leutik-leutik kelas sahabat nu dijelaskeun kamari 10 sahabat. Pertama Abu Bakar Siddiq, kedua Ali bin Abi Thalib, lalu Abdullah bin Mas'ud, obat Abdullah bin Amr, lima Abu Dzar al-Ghifari, yang nu sejena nu 10 lain sahabat sembarangan sahabat nyana teh hayang deuheut ka Gusti Allah, hayang deukeut ka Gusti Allah, ibadah deuk pepoharaan datang ka ngaharamkeun dahar, ngaharamkeun sare, ngaharamkeun kawin. Wah, aing mah moal dahar. Pokona mah ibadah bae ka Gusti Allah. Moal aing mah moal make baju nu bagus. Deuk ibadah bae ka Gusti Allah moal kebeli di dunia. Moal aing mah moal make kendaraan kuda segala onta nu bagus. Aing mah ibadah bae ka Gusti Allah. Moal hees aing mah tipe-tipe teh ibadah bae ka Gusti Allah. Eta kitu teh dicarekan ku Gusti Allah. Kabeneran urang teh. Kabeneran kos kitu teh diulahkeun ku Gusti Allah. Emang urang teh diulahkeun geus kos kitu. Geus ngees bae peuting teh. Dahar atuh urang mah sakacabrekna. Jadi kesimpulanna mah nu dihalalkeun ku Allah ulah wali-wali diharamkeun. Ulah. Halalkeun dahar. Lantaran kabeh ngabogaan hak. Sulut beuseuh ngabogaan hak. Celi ngabogaan hak, mata ngabogaan hak, leungeun ngabogaan hak, suku ngabogaan hak, nu ngagantung deh. Atuh ngabogaan hak sareng ngabogaan. Coba. Tadi bere dahar bae. Jadi eta teh ku Allah geus diatur, dahar wayah dahar. Ngan ulah sok sambarangan can wayah dahar. Wayah ngaji dahar teu beres. Kuari urang ye dahar bae teu bagus. Nginum bae teu bagus. Hees bae teu bagus. Ngaji bae ge ngaji ye kakarak dibere 2 jam bae ge. Pohara geus culak-cileuk bae. Neuleuh deui ka jam.
Karena di bari asalan mun kada kalohor mah rarengkod di mas. Eta ngaji teh. Sebab naon? Hak nangis lain deui. Hak nangis lain deui. Tuh. Ulah, tek Gusti Allah. Ulah, urul ayat la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Si hade urang teh jualan ge nu halal dijual, jual nu haram ulah. Jeung eueuh bae aturan-aturan, aturan-aturan. Ku dihuram diharam. Jual beli mah terutama antarodin. Innamal bai'u antarodin. Pastilah ari sah lah jual beli teh silih ridhoan. Aya ngajaokeun ridho teh kudu make ijab qabul tarima meuli, tarima ngajual. Eueuh kieu. Ieu mah jas jang menteri doang tidak dijual kepada selian menteri jauh gitu. Ai daek mah jeung kabel ya tolong. Aing mah cak ieu cak egel jeung spotek aing mah ngajual teh ieu mah jang urang luar negeri doang, urang Indonesia mah ai daek mah tolong. Silahkeun. Ieu mah ieu baju nu ieu mah ieu jang kiai doang teh dijual ka salian kiai, teu bisa kitu. Bebas antarodin, senang nu meuli, senang nu ngajual, senang nu meuli, senang nu ngajual. Geus make tarima meuli, tarima ngajual. Berarti tong ieu nog ieu 1000. Aduh, pan murah amat 2000 nya. Kagetnya dapat nawar biasa mah turun nih. Kudu bakal grogol ieu budak ieu. Nawar sih naik. Biasanya kan turun. Pan murah amat. Bibi lain boga anak. Oh, lain deui. Paingan. Orang aya kadua ti endog. Ya ada tamu jualan naik jangan sorangan. Lurak lirikeun. Tah ieu. Kuari teh dilarang membeli bensin orang kaya. Teu narima emang kumaha sih jual beli kos kieu. Subsidi masyarakat teu kaharti. Lamun sampaikan ka diharamkeun orang kaya membeli bensin. Teh ieu nyokot dasar hukumna heula ti mana? Hajuk batasan kaya teh nu mana? Batasan kaya teh nu boga duit sabara duit. Lantaran kadang-kadang nyana naik Mercy jak hutangna mah ambalaya. Ambalain mah teh kurang mah teu serap ka nu sok make mobil herang-herang teu serap aing mah. Teu serap. Tidak mah lain kuranan barangnya ngobrol dasina mengambai ke handap barang ngobrol dari mana Pak? Saya dari Jakarta pakai. Waduh, ya cak aing bos ya kajian. Ada apa ini Pak? Begini pakai saya ini waduh kelibat utang. Nah, iya. Nyolong bade. Beda. Aya nu naik sepeda dong. Gubrak standaran aja sepeda nage. Gubrak we darepeun imam. Wah, ieu budak tim mana ieu? Normal henteu. Waalaikumsalam, kieu salam. Enak aja. Kula tang jual dangder. Waduh, alhamdulillah laku gede kiai. Sebenarnya laku gede. Boga duit 3 juta jang kiai 1 juta. 3 juta bae. Seserian. Ya, tupanya teh pohar eta nu begitu. Dibandingkeun jeung nu bos. Begitu balik nanti kalau saya udah kebayar utang baru si dekat tangkorak sia. Geus kumaha sia bae teh ulah nyokot nyarita sodako guys. Jadi mah embung ieu diberek kudu boga hutang saya. Sebab mun urang diberek kudu boga hutang haram. Kiai ustad dibere duit kudu boga hutang hukumna haram. Sebab mereka urang mangan saukur sunah, ai ka ditu mayar hutang wajib ninggalkeun wajib, ngalaksanakeun sunah kiaina moal khusu ta salatna tah. Tah kitu tah. Antak cak kiai aing malah yang nyahoin merena boga hutang bante. Emang kiai Golkar mah kitu. Entak lo bapak nyakit ge di akhir zaman mah kuari teh kiai diberian kudu ngeridit. Pan eta boga hutang. Boga hutang tah. Di kiaina dibere. Mantap begitu didahar ku janjing anak pemajikan. Salatna masyaallah teu khusyuk jasa sebab nyana dibere haram narimana. Tuh, kos kada itu masyaallah. Harare sih jasa yang nu halal teh. Tah. Ulah
sambarangan ye batasan mun cara tadi teh mah ieu batasan haram teh kasaha nu sugih teh sakumaha derajatna nu sugih ukuranna sabaraha di Indonesia aya sabaraha nu sugih aya sabaraha nu susah tah eta teh hitung ku pamarentah mun di kecamatan Pasar Kemis sabaraha nu sugih sabaraha nu susah sabaraha yatim piatu geus ulah jaritakeun nu sugih haram meuli bensin nu susah bae bere duit tah eta kakarak mantep tah Kosi ngadukung aing ke pemerintah Kosi bila perlu aing jadi DPR na lah sugan be babari kawin jadi DPR aduh ulah sok sambarangan ngaharam-haram nu halal nu nyarekana lain jelema nu bogana nu boga hukum Allah subhanahu cek ulah jadi Indonesia masing serikeun lain. Nyeun hukum haram ngarokok. Makruh lain haram. Makruh. Sakali makruh bae geus ulah sok ditekeun ka haram. Makruh bae selanan. Ke nu sejen aya elat nu sejen ari doh sama lain deui. Jadi ulah sok ngarobah-robah bisi makruh titik. Geus sakitu bae selanan. Cenah kiai ge loba ngarokok. Kiai tolol. Kita lo teteh nu ngarokok teh. Sebab teh nyahoeun ka makruh. Atuh teh nyahoeun ka makruh. Atuh cenah kiai sok ngarokok, atuh tanya heula kiai, kunaon mantak ngarokok? Aing mah nu mantak ngarokok teh ngaleungitkeun tunduh. Tunduhna teh jang maca kitab. Tuh lain deui pan. Ayo sia. Ye. Kiai mah udang penting ngarokok. Kuna mindek tahajud ieu. Lantaran ieu rada naon kitu ngaranna tunduh we sugan bae ku rokok mah ngopi. Geus saeutik kiai mah ngopina teh. Geus saeutik 2 muk. 2 muk. Maksudna naon eta muk gede teh? Lantaran lamun sasedot 2 sedot masih keneh tunduh keneh bae diguyur. Iya lieu mata. Tunduh keneh bae geus dikopian ge. Pakai cara ieu mah tilok kitu pan. Ipan gede ieu mata geus dikopian ge cenah ieu tunduh keneh bae. Hees deui pan. Kopi-kopi rokok-rokok hees mah hees bae. Aya pangaruh ngarokok jeung ngopi. Wah. Ka awak teh jang pake ibadah. Eta bagus ka ditu nama masing-masingan ieu mah keur carita makruh-makruh bae. Tuh, gitu. Jadi ulah dirubah-rubah. Nu haram, nu halal, nu makruh. Jadi ngeunaheun urang teh kana hatena pas. Ieu mah nu halal diharamkeun, haram dihalalkeun. Nyeun deui undang-undang polisi wajib harus pakai lampu di siang bolong. Atupan budak leutik ge pan emak aing mah aya magrib teh ieu magrib kita ngawurungkeun lampu. Lamun kaberangan teh cak emak aing pareban. Lampu tah teu kadeuleu ku sia. Tadi didikan emak teh leuwih nanceg ka budak tibatan kapolsek. Tibatan kapolres, tibatan polda teh nitah ngawurungkeun lampu. Budak leutik ge bingung. Bertentangan dengan emas saya tuh. Jadi hebatan mana sia hudang beta lampu bae man ku sia tuh biasakeun mana marah lantaran lampu teu dipareuman hebatnya tetap mah hebatnya teh jol be kapolda harus dihidupkan lampu kalau tidak tangkap hilang waduh ieu si emak apa kapolda sih nu salah ya. Ya terus disengsarikeun. Ulah ku kolot lah urang mah jageus kumisan. Urang mah nyengsarikeun teh geus ulah dianggap lah budak leutik. Budak leutik teh nyengsarikeun. Cak budak leutik teh beurang-beurang make lampu ngalampuan naonnya. Urang eta ngajawab lah kan ka budak. Budak mah kan nyahona teh sportif ya nama pan. Urang ngajawab teh ka anak urang. Bah, aya teh sih ngalampuan naon beurang. Gitu jauh. Cak budak teh teh mulu edan beurnya. Ada urang mobil urang ge dihurungkeun ieu mobil ieu edan sarua urang ge. Mah edan kabeh. Eta teu kaharti. Tah eta teh di Indonesia teh teu isineun tan ieun hukum kos kitu. Mun ditaliti keputusan DPR bae
pisengsserikeun rakyat. Polisi pisengsserikeun rakyat teu karasa. Mun aing jadi presidenna Kapolda eta pecat. Kakarak nyana aya instruksi harus dihidupkan lampu semenit pecat teh panggil. Sia teu boga deg-degan. Kan aing presiden sia. Presiden rakyat Indonesia aing izin boga Kapolda sia. Pecat sia ku aing. Aing teu jadi presiden. Pecat. Mantap moal kebel aing jadi presidenna. Harus mesti Allah kunon karari di Indonesia mesti ya Allah. Temenang sambarangan hukum mah lantaran ayat Al-Qur'anul. Kayak kulantaran nu ngomong na jelema gede, kemudian ditegur ku Gusti Allah, sedangkan kan ngomong na teh make sumpah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Ali make sumpah pan ngomongna. Kabehan make sumpah ngomongna. Wallahi, demi Allah, kaula moal dahar dek salat teh nurutan Kangjeng Nabi. Wallahi, kaula moal kawin dek ibadah bae ka Gusti Allah. Kuari eta teh ditegur ku Gusti Allah. Hei, la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Sedangkan geus make sumpah bebeja kabeh ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah atuh kudu kumaha kami pan geus sumpah. Ieu ditegur ku Gusti Allah sumpah kami kumaha. Sedangkan sieun jasa ieu teh beusi aya patulapan dirjen iman. Kangjeng Nabi tungkul telila malaikat Jibril sumping nyandak ayat ieu. La yu'akhirukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum. Jelema gede mah nyeun kasalahan teh ku Gusti Allah ditegur. Sanggeus ditegur teh langsung pekna diabadikeun. Jadilah hukum syara. Cacak-cacak Sidina Abu Bakar, Sidina Ali, Abu Dzar Al-Ghifari henteu boga kalakuan kos kitu meureun teu aya teguran ti Gusti Allah meureun ka dieuna ambalayah jelema teh. Kulantaran nyana nu nyieun sasakalana turunlah ayat ieu, jadilah keputusan hukum urang kuari jadi nyaho. Urang mah kuari pan keputusan hukum haram meuli bensin, moal turun ayat ti Gusti Allah. Paling pamonggol nu turun. Walaya ya. Tolak tilu jadi hiji, moal aya turun ayat teh paling ge caci makian masyarakat. Kok kieu amat sih PKS kitu amat nyeun keputusan anak? Tuh kan. Nah iyalah. Nu bere wahyu deui geus. Geus anggeus wahyu mah al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama la nabiyya ba'di ca Kangjeng Nabi. Eueuh nabi age nabi tuginin lain deui tah mah. Kamakola Zainuddin MZ. Nah, iya turunlah ayat. Masya Allah jadinya hopan urang. La yu'akhidhukum wallahu a'lamu bil muradih. Nyokot hukum Gusti Allah ka aranjeun kabeh. Billazi yalkainu fi aymanikum kulaga anu kapanggih nu aya dina sumpah-sumpah aranjeun kabeh. Sumpahna sumpah lakun lagote hartina mayasbiku ilaihi lisan min ghairi qasdil halafi. Suatu omongan sumpah nu katelanjuran lisan tanpa aya maksud sumpah. Kos ucapan manusia la wallah bala wallah. Urang Arab kos kitu teh. Eta teh sumpah lagun ngaranna. Walaki wakidukum tetap pilih Allah ngalap hukum karanjen kabeh tegasna aya keputusan hukum bima aqatumul aiman. Ku ucapan anu ku anjeun dibundalkeun dijadikeun kana sumpah bi an halatum an qasdin secara anjeun sararupa memang maksud sumpah. Tah kuari ye
kurang bagi berarti lantaran cek tadi aya bahasa Gusti Allah teh la yu'akhidukumullahu billagwi aya yaminul lagwi nomor kadua walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman aya yaminul munakid nomor katiluna aya yaminul gomus tilu sumpah teh tilu tak sumpah teh nah ngaji bisa-bisa nyaritakeun sumpah tilu ka pamajikan ngaji naon ka haji tadi sumpah nah sabaraha sumpah asana tilunya opatnya aing tadi kerada ngalamun kan bisa gitu ada dengan aing mah tilu tapi nyawa coba tanyakan tah tetangga lah pulang ka haji ngaji di mana anda pentak Lambon aing ngaji oh deket tukang sate teh kan didinya ngajina aing mah belajar nyeun sate oh jadi kacilungok teh deuk neangan ilmu nyeun sate lain deuk neangan ilmu agama bolon deuk budak nah ieu sumpah teh aya sumpah lagun aya sumpah munakid aya sumpah gomu tilu tah panjang masa datang ke kiamat ngan aya engke ulama nu ngajadikeun opat tapi nu mutamad tilu unggal fikih teh ayat mah ieu mantap patali jeung hukum hese asal patali jeung hukum hese nu lain hukum hese koboy hukum hese sebab engkena ka ditu aya kafarat jang nebus sumpah nah nomor kahiji aya sumpah lagun teh kos kumaha dina ayat namangan saukur sakieu la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum teh nyokot hukum Gusti Allah yang teh teu mere putusan hukum kudu mayar kafarat lamun jelema sumpahna teh sumpah lagun mentak didefinisikeun ku ulama ari ngaran yaminul lagwi mah nyaeta al yaminul lati la yata'allaqu biha hukmun sumpah anu teu pacangreut teu patali jeung hukum urusan jeung hukum teu kudu bayar kibarat teu kudu mah qad warada an Aisyah anha qalat annahu wa kalamur rajul la wallah bala wallah eta Siti Aisyah ucapan jelema lu kasih matak di Arab kok kitu di Arab mah urang nawas wan ada apa Rahmat? Ini berapa ini Tuan? Tasbih ini berapa? 10 rial. Oh 10 rial ya. 2 rial. Ruh Allah. Kurang ada. Ruh Allah. Ya nama meruh bae teh kurang ini sia demi Allah. Atuh teh kurang mah nita indit teh ulah maka Allah. Jadi apa kita? Rahmat, ruh Allah. Waktu. Tu Siti Rohmah seserian we teh nyahoeun namanya. Sugan teh naon padahal mah edet sia demi Allah eta urang Arab mata urang Arab ruh bae wallah la wallah bala wallah eta teh urang Arab mah babarieun jasa tah ngomong kos kitu teh urang ngomong kanyana nyana la wallah ida demi Allah make wallah bala ya wallah eta teh urang Arab mah latah sumpah teh ruh wallah alas wallah la wallah bala wallah masyaallah eta teh ucapan kos kitu ngaranna sumpah tapi sumpah lagun teu kudu mayar kifarat jadi budaya Arab tina kaleupasan ngomong hayang kitu bae teh ngomong di urang ge aya kan sak aya ngomong teh mah demi bae teh mah sak aya ngomong mah demi bae demikian aya bae da eta kalepasan ngomong sanajan teu mayar kifarat ari doraka mah doraka ngan teu kudu mayar kifarat hiji ta eta nu kitu ngaranna yaminul lagwi catat ku aki-aki yaminul lagwi ditajong yaminu naon teh tadi teh aki-aki wae ulah sok nginget-nginget nu kos kitu maningan nginget-nginget rangda nu di imam lagi sekolah juga rangda nu daek
Sekolot maki sugan anakan deui jang perang. Cakawe teh sial teh kiai jeung ditahan nyandung bae ka bapak aing ka salah. Ditahan gitu da komo teu ditahan. Moal sieulun ka bibi. Padaikeun nyararandu kabeh ge. Bebe jama itu bebe jama loba. Nyawa boga anak 3 bae. Loba tuh kos sekarang itu. Geus lah kos kitu ieu. Ieu mah bab yamin ya hiji tangetkeun. Nomor kedua. Yaminna yaminun akidah. Ieu walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Tetapi nenuku Allah dicokot hukum ayakne dihukuman kudu bayar kifarat. Ia adalah jatuh teh bimaku sumpah qatuman ku anjeun dijadikeun ngajadikeun sumpah di anhalatun am kostin jadi kudaya sejak sumpah teh ta eta ngaranna yaminul munaqidah. Iyalah nu wajib kafarat. Ieu dek nyokot hukum teh ya tina ayat ieu teh tah hese jasa. Jadi dia mah ngan saukur sakitu kan jatuhna kana teu wajib kifarat, jatuhna kana wajib kifarat. Eta lain pagawean urang. Sa Kangjeng Rasul aya ke Kangjeng Rasul nguraikeun ngan teu sacak les eta. Nah ku ulama lah di ijtihad. Tinggal urang mah sumpah kabagi 3. Eueuh dina Quran mah tangga bagi kitu teh. Eueuh lain pembagian eueuh ngan nyokotna kumaha? Nyokotna teh aya di mana? Aya tawao. Tuh. Mana? Ieu soal hukum ya, mentak hese ge ye. Ngaji ye, detik. La yu'akhidhukumullahu bil-lagwi fi aymanikum hiji. Kuari, wow. Patutur-tutur jeung lakin. Pan lakin mah istidrok. Pembagian cek ahli usul fikih dina Jamul Jawami. Walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Geus 2 tah. Katilu yaminul gomus. Allah di dia dicaritakeun ngan Kangjeng Nabi nyaritakeun ke nu katiluna. Manta ka dieu nageng ke aya kiparat ge kabagi-bagi. Aya make pembagianna kumaha jah teu dijelaskeun. Kabagi sakehan cara urang mah menang Gusti Allah ngabagi melalui huruf atap au. Mana? فَكَفَّارَتُهُ يَطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ hiji أَوْ كِسْوَتُهُمْ 2 أَوْ khair abi qasim bi auli abdi wa abhimi. Kamu konten ngaji alfiah ge nyaho. Kulantaran atuh teu ngaraji alfiah. Sia maka dia ge emang nyilip dia mah besi aya nu nagih kri nan kitu kredit mending nyaji aing mah lah anta teh jahor aing santri mah jahe nya teu dilu kadua au tahriru raqabah 3 tuh au yatamu asarati masakin au hiji deui kiswatuhum au tuh tahriru raqabah au teh khair Qasim. Jadi ngabagi, kabagi 3 berarti kiparat lagi. Nya kabagi 3 ngan engke jumlahna mah aya 4 jeung dihandap. Nah, kuari di samping eta, engke awot teh dipilih hiji awali taksib ngabagi kifarat. Nomor kedua jatuhna hukum make awona awali takhir berarti mukhayyar engke na teh ieu teh. Engke aya anu diistisna, sebab dek diistisna kudu aya mukhayyar heula. Sa eta ngaji geus gadinya geus apeng-apengan geus. Ngaji naon teh si kiainya? Saya geus kos gitu. Sebab dek aya nu diistisna. Ya, nu terakhirna mana? Faman lam yajid fa siyamu 3 ayyam. Aya deui kifarat puasa. Tapi pa ilam, paman lam yajid tak dek ngaluarkeun nu itu, berarti ieu teh kudu mukhayyar engke jatohna sebab dek diistisna. Tuh.
kos kitu tah ngaji asal geus hukum kos kitu mantap kudu sembarangan ngaharam-haramkeun meuli bensin ditanya ke ayatna Pak haram yang kaya beli bensin ayatnya mana sih nggak usah tanya ayat yang penting nih apa nih kamu pokoknya nggak usah banyak ngomong nih cak di luar naon sih eta bukan sia di luar apa nih ayo ya cenah minggu hareup aing dekat di ulah istiqomahan di anak pentak kalambon saya malaikatnya asap kadinya ya Allah hukum ibalalahunan ke ku hese nyaritakeun hukum mah hese ngabongkar eta kakarak bag-baganna doang bag-baganana asal geus hukum bage pohara hese mentak aya alatna paranti nge ijtihad ieulah aya usul fikih Syafi'i aya usul fikih nu ngaran Jamul Jawami rangkuman tina 100 kitab 100 kitab dihijikeun di Jamul Jawami mentak ngaranna ge Jamul Jawami mentak asal geus bisa Jamul Jawami we gas sokana mah mun teu bener edan ngalantur cenah lamun bener geus cenah Jamul Jawami mun teu bener ngalantur bisa Jamul Jawami mah ngalantur sebab asa hebat cenah teh asa hebat otakna ge beda kadeleuna herang kos bol monyet beda deh ilmu profesor sama lain lalagan mun bener jago kiai eta mun teu benerna sing serikeun ieu hukum sambarangan entek di urang teh loba santri-santri nu bangun hebat Jamul Jawamena tapi teu kapake ku kiai ge diseureurikeun ngan antepkeun lela jana jadi bisa maca jeung bisa nyurahkeun meraktekeunana nu teu pas iya satu waktu tamajang nyieun kitab ayatna ieu urang jieun coba kitab wah gimana nyieun kitab pan ieu mah entek dijieun ku urang mahian wa ul yamin oh galat qasam al ulama ila salasati aqsam lagun wa munakidatun wa gamusun ma hiya al yaminul lagwi fa amal lagu fa hiya al yaminul lati la yata'allaqu bi hukmut ta kitab ta nang nyieun ulama ta kos kitu ta menang tadi teh ta ka babi heula iya hese cenah kieu matak belasan tahun ngaji moal bisa ku mingguan kieu moal bisa ya ngaji mingguan kieu mah ka sorga ge geus untung kemarin ngaji masya Allah mentak anak bapak di pondok ngadapang di pondok 12 tahun 15 tahun eta teh puyeng hayang kawin lain eta ngaji hiburan hukum lah zaitik ye ku ese-esena tak nomor kahiji yaminul lagwi teh aya patulah patali hukum artinya teu wajib kifarat teu kudu ditebus ngan tetep aya ai bebendu Allah kok latah amati sungut make wallah kok latah amati sungut make billah nomor kedua walakin akhizukum bima qatum lakin huluk istidrak teh takibul kalam madah nah berarti nyusul lu tadi nomor kahiji lagu nomor kedua adalah yaminul munakidah pasti berbeda sebab asal aya lakin ge ngaistidrak nu tadi nah dina alfiyahna ge ba jeung lakin teh lain deui fungsina takibul kalam lamun tadi heueuh ieu henteu mun tadi henteu ieu heuh kitu teh ieu keur carita babarina we heulanan ieu ngomong jeung urang lembur we lah jeung santri onam temannya nama geus biasa kabula kabale geus biasa temannya nama kos kitu mah wabal kalakin ba'da masubaihi mah kalam akun fi barbain bal taiha tuh geus lain deui hukum teh tah oh jaheunya barang di alfiyah teh lain samarangan alfiyah teh mantap jelema nu geus bisa alfiyah pokona dijamin we aya teh jelema ngaji alfiyah deui tapi teu bisa-bisa hese nyata cenah aing mah kabeneran ya geus aing mah kawin bae jeung Siti Alfiyah mata kuja ada di babawa bae tah alfiyah teh ai bisa men teh ieu bebeja ka guruna hasil ngaji teh kiai teh ieu oh nya alfiyahnya
Sok diceklan we cenah kukula tong moal poe. Ingat jeung moal bisa teu kira nyekelan susuna atuh. Aduh, Masya Allah. Nomor kedua yaminul munakidah. Nah, fahiya yahlif ala amrin fil mustaqbal. Sumpah kana hiji perkara dibakaleun mustaqbal teh. Sumpah kana hiji perkara nu encan, nu bakal disubahan punyana. Biaya palahu awala alahu tapi sumayah ni supiyaminihi. Kadituna katabrak kunyana sumpahna teu sesuai jeung omongan sumpahna. Nah, nu wajib kiparat ye. Fahadihi yajibu fiha al-kafarah. Kama fassalah al-Qur'anul Karim. Sakumaha dijelaskan ku Al-Qur'an ieu. Fakafaratuhu it'amu 'asharati masakin. Tah akur teh jeung eta. Ieu ulama teh dilempengkeun meunang ti Kangjeng Nabi, panjang teuing mun jeung hadis nama. Nah, kuari urang keur nyaritakeun ulama Imam Jalaluddin Jalalain. Ieu hiji jelema sumpah kana hiji perkara nu bakal sumpahna bi ayat alahu sumayah nih tuh. Nyana ngomong kieu ye. Aing sumpah demi Allah. Bulan hareup aing sumpah ieu nya. Moal datang deui aing ka lembur Cikupa. Sumpah demi Allah aing moal nincak deui kampung Cikupa pisan bulan hareup. Ku greget-greget aing ka kiai urang Cikupa, ku greget-greget aing ka musuh urang Cikupa, ku greget-greget aing ka diputuskeun cinta ku Sarwiti. Dengekeun ku Celisia, demi Allah moal nincak deui aing ka Cikupa. Kira Ikwari atau bulan hareup. Saya begitu bulan hareup nyana datang ka itu Sarwiti ka Cikupa. Eta kanan ngarumpak sumpah. Tah ieu pangaruh sumpah bahaya we takos kitu kudu kiparat tah kiparat. Demi Allah aing mah pokona mah moal ngadahar-dahar belut deui. Moal aing mah. Demi Allah. Kunaon gitu? Sok gaceng. Sia teh kudu dipatali ke dayang aing mah demi Allah. Moal aing. Tah ai prak di subuhan belut. Didahar kunyana. Nyaho bari eta teh belut. Didahar. Ieu kudu bayar kifarat. Kudu bayar kifarat eta kos kitu teh. Eta teh kos anti ka lohri umi. Bayar kifarat teh. Mane teh kos tonggok maka ulah kos zihar, sumpah zihar. Demi Allah anti ka lohri umi. Nah, eta ge bayar kifarat. Sarua. Tak omongan-omongan nu kos kitu teh. Si hade tah eta tah. Dek migawe gitu atau moal migawe atau dek migawe. Nah, ieu nu kos kitu bahaya mun dirumpak sumpah. Nah, ieu wajib bayar kifarat. Dan lain-lain sebagainya si hade kaya kifarat nate fakafaratuhu yat'amu 'asharati masakin. Ke kifarat nomor katilu sumpah teh yaminul gamus. Sumpah palsu, sumpah bohong, yaminul gamus. Kosuma yaminul gamus ma al-yaminul lati yata'ammadu fiha al-insan al-kadhib. Sumpah anu pake tata genan ku manusia sumpah. Nah, padahal bohong. Sumpah bohong ngaranna. Eta nu kos kitu ngaranna sumpah disebut yaminul gamus. Bahaya ieu mah ye. Kos kumaha teh sumpah yaminul gamus teh sumpah gamus. Gakauli wallahi ma fa'altu gaja. Moal migawe kana anu kaula. Padahal mah waqad fa'alahu. Teu migawe kuda kana kos kitu. Padahal mah qad fa'alahu. Ieu mah pejabat ye loloban deui.
Pejabat 99,9% pejabat. Nah, pejabat korupsi misal. Nah, misal contoh. Datang KPK. Bawa kemeja hijau. Setelah diadili di meja hijau, di sidang penemuan dari KPK bahwa saudara telah melakukan pekerjaan yang tidak menyenangkan terhadap masyarakat, ialah membobol dana-dana masyarakat sebanyak 500 triliun. Masyarakat mau dibelikan kasih lab. Koboka cendol, sana tsunami. Sidangnya nyana ngomong, Pak, mohon maaf. Saya didesak, dihukum, disangka saya melakukan korupsi. Saya sama sekali tidak mengakui. Padahal nyana korupsi. Saya tidak mengakui. Cek Hakim, menurut data-data dari bulan bahwa Anda betul-betul telah melakukan korupsi. Mohon maaf, Pak. Sangkaan saudara, sangkaan Bapak Anu, saya bisa melakukan sumpah untuk menyangka. Sebab beliau menyangka saya korupsi pada tanggal sekian, tidak ada di Indonesia, sedang ada di Anu. Bulan menyangka saya melakukan demikian, saya tidak ada. Sebab waktu itu, musyawarah partai, saya sedang tidak ada. Dan lain sebagainya, bohong. Dengan demikian, saya tidak melakukan korupsi. Anda siap sumpah? Siap. Lakukan sumpah. Demi Allah, saya tidak melakukan korupsi sepeser pun. Kecuali 500 ribu. Sepeser pun tidak. Kecuali, tolong. Saya tidak melakukan. Demi Allah. Sumpah bohong. Kita yaminul gomus sakos gitu tak. Padahal nyana ngalakukan untuk melepaskan hukum dari jeratan-jeratan hukum, membersihkan diri, berani sumpah make asma Allah. Ngaran Allah anu luhur pakai sumpah bohong. Allah nu ngutuk. Allah beureun. Sia ngalakukan kos kitu make ngaran-ngaran aing anu mulia cak Allah. Goblok sia. Nandak disebutna yaminul gomus. Nu mentak peningaranan gomus lantaran lianahu yughbasu sahibu fi nari jahannam. Nyana bakal dikelemkeun, digodog di sana neraka jahanam. Cak Allah sia ngalakukan kejahatan, membela diri, membersihkan diri, cuci tangan dengan memakai namaku cak Allah yang mulia dan agung. Sembarangan bae sia aing teh senang ngaran aing teh sia pakai sumpah jangan beresan diri sia. Wai malaikat cokot seret oyang di neraka gebruskeun uleun golakeun. Yuk maksud teh artina dikeuleuh ditelemkeun. Kelemkeun asal muncul kaluhur. Dikualikan mau kemana lo? Mau kemana? Ke atas ya. Kelemkeun di. Kerbak. Aduh, 500 triliun kerbak. Aduh, cek Nazarudin sial kerbak. Aduh. Naik kalau malaikat Zabania mau kemana lu Mau kemana? Kurang dalam. Ya, gua dalemin lagi. Gombusnya dikelem-kelem. Sing hade tah. Masyaallah. Mantap. Akhrajal Bukhari fi sahihi anna Arabiyan sa'ala Rasul. Sijilalaki sumpung ka kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Cit eta lalaki mal kabair ya Rasulullah, dupi dosa gede teh naon ya Rasulullah. Gola saur kanjeng al-isyraku billah. Ngarijengkeun Allah pangeran musik aya 2 aya 3 atawa nganggap pangeran kalain Allah eta kabair. Qala cik Arabi summaza naon deui ya Rasulullah? Gola saur kanjeng hukukul walidain. Kabair teh nyarekanan indung bapa nyentak indung bapa. Gola cek eta Arabi summaza ya Rasulullah naon deui ya Rasulullah? Gola cek kanjeng Rasul al-yaminul gamus. Kabair. Cek manehanana
Wa man yaminul gomus ya Rasulullah, ayaminul gomus nu kos kumaha ya Rasulullah. Qala saur Kangjeng Rasul, allati yaqtatu biha malam li muslimin huwa fiha kari. Jelema anu ngerau harta hiji jelema, anu nyopet harta jelema, anu maling harta jelema, ngerampas harta jelema muslim, padahal nyana teh bohong, ngerampas harta make sumpah padahal bohong. Ieu ngaranna yaminul gomus. Nu cak Kangjeng Nabi di akhir zaman bakal jasa loba jasa jelema anu ngerampas harta karuhuna, ngerampas harta tetangga, ngerampas harta rakyat, make sumpah. Ieu bakalna ieu lolobana adalah amir, sultan. Kuari coba ketika sidangnya cuci tangan, tidak saya. Sampai getare demi Allah, wallahi saya tidak melakukan itu. Wallahi saya tidak melakukan itu. Ieu keur carita pemerintah, keur carita rakyat. Jelema leungit sendal. Leungit sendal ka teteng isukna kapanggih aya jelema make sendal. Ieu sendal saja. Aing, moal pati-pati dipake ku aing lamun lain aing. Elah kari-kari. Ulah sok kegituan kerjana teh. Sok kari-kari teh heula sabar heulana. Ieu bangun akur jeung nukulan leungit. Di mana sia leungit teh? Ngaji di Cilongo kamari. Ngaji bae ulah sok maju. Tata lepal leungit sendal ka aing. Heula heulana. Terus meneuleun. Iya akur ieu tah. Ieu na ge ditoel ku aing teh seting. Wah, kita malu aing. Sia ieu meulina di mana? Ayo meulina tuh di warung anu. Pada duit ya. Ulah bang. Apa namanya aing? Ieu nu aing sebenarnya mah tandana aya ieu. Sebisa. Tetap aing. Aya keneh kwetansina ge ngan kuari leungit. Atuh lain aya keneh leungit. Sok namanya ngaku, ya ngaku. Oh, pada sek. Aing kieu bae aing we daripada aing ka hakim. Atau ka kiai aing mah kuari mandek nanyakeun teh aing ngadenge cicili sia bae. Ieu bener aing mah. Lain sia subawani yang nyalametkeun diri nyana sumpah. Sok sia sumpah. Woi, demi Allah bahwa ieu bener-bener sendal aing. Kana ku cicili sia. Atuh geus bawa ku sia, ari sia bisa mah ku sumpah sia. Padahal nyada datang ka imam ngalamun aing make sumpah. Padahal mah ieu bener-bener nang maling aing ieu. Eta nyalametkeun diri ku isin ku ego wani sumpah padahal bener maling. Ieu adalah yaminul gomus, sekedar sendal mejeusna jang ka neraka jahanam. Sendal doang ku sumpah. Cepit deh sendalna. Eta yaminul gomus, eta kitu teh yaminul. Kak, cek pemajikan. Aya naon? Kaya diuk. Budak leuwih-leuwih ti ka polsek nanya deui. Aing di apa ya burung? Aya peribahasa lamun urang kanu kolot asa deuk ka polsek, ka polres. Lamun urang deuk kanu ngora asal deuk ka istana. Waduh, nu nyandung teh kos kitu sloganan. Lamun deuk kanu ngora, wah inilah istanaku. Waduh, lamun deuk kanu kolot inilah polresku. Aing deuk di apa? Deoka nu kolot ya. Diu bekos keboconge emang nyandung gitu. Nurut we pan kanu kolot. Ieu teh lupa ieu teh balik ka mana? Bisnis naon jeung saha? Atuh pan jeung babaturan pan kamari nyamper ka diri. Tah, teu percaya. Ieu atuh sia teu percaya ka salaki, teu percaya ka saha? Manya bisnis lupa itu balik. Coba ilmu bisnis naon ieu? Bisnis orang nu ieu nu kolot geus nyahoeun bahwanya na teh nganu. Aduh. Bisnis naon, Kak? Bisnis rotinya. Alah, gua lagi nyaho jasa Kak. Ulah sok budak bisnis susah bisnis. Ini kakak Cikupa pan kakulon, Cikulon aju kawetan. Eta bisnis isinya. Hah? Pancak kolcak salah kiri pan nyahoan gaing siang udah gitu. Ya. Emang teh nyaho. Wah, geus ngomong ngomong naon atuh salah ki pan kieu. Geus keboconge pokona. Ngomong Kak.
Aing ngomong salah. Siksa lagi. Kita tuh aing dia boleh carikan baik ku siapa nan salah lagi. Aing kawin bebeja. Aing kok mau bebeja tuh bebeja ge aing carikan. Kok mau bebeja cek teh aing. Aduh, cakatena teh. Berapa bebeja macamnya. Wah, geus ngacak, geus ngomong. Tuh, sakieu ge aing teu bebeja sia kosu kalap komo bebeja paes ya cenah. Kitu nu nyandung mah celok bebeja. Sebab rumusna bebeja diizina. Mending maling-maling bae. Bari kieu. Kak. Kula merek nanya bae hiji jeung dua ye. Artina kakak ieu sabenerna kawin apa henteu sih? Ulah sok macem-macem. Bani sumpah. Wani. Ayo coba sumpah. Ya, demi Allah. Henteu kakak mah teu kawin. Saya teh nyalametkeun diri di mata nu kolot. Nyana sumpah. Demi Allah kakak mah teu kawin. Nah ya gomus. Lumayan nyana yang ngojai di neraka jahanam ya. Nggak ada takut gitu tata sih nggak ada. Kawin mah mendingan sportif bae. Kak, hiji jeung dua kalau mana nanya. Kakak kawin tante. Heeh. Naon sih ya? Pada bebeja, ya itu mah hak aing, hak prerogatif. Wah, keputusan ada di tangan suami sama kok gitu mas. Usaha aing, duit aing, dipakai kawin ku aing, ya terusan naon dicampur. Pan kula pamajikan anak tak salah. Saya udah bingung, hayang naon sih mobil geus dibelikeun, kamari motor geus, imah geus. Atuh aing kawin dia atuh aja. Ya aing teh lalaki, aing teh nuturkeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puyangeun nya tah, geus mending kitu kan daripada sumpah bohong. Daripada woi teu nyalametkeun sakitu doang padahal mah nu kolot geus nyahoeun. Atuh mending terang-terangan. Ya kan kakak kawinnya, siang jauh dan jauh. Geus gimana kawin tante? Geus naon heuh? Eta kakarak nu kanyahoan deui isuk aing kawin deui. Ayo sia. Guys, kalau mah ditinggalkan, mau aku yang bisa ditinggalkan mah mau. Entah kalau mah balik bae, ai balik ona we mah kalau teu masalah kayak yang diangkat deui. Eta hebat tah lalaki nu kos kitu tah. Ulah sok aju balik diantepkeun eta. Tolol sama lalaki kos kitu mah. Balik anterkeun lah. Bah, ya hayang balikeun lah ieu, kayak kukula isuk diteangkeun deui. Jadi kos masalah teh bidug emang eta mah jelema. Kos masalah teh kos kitu. Aduh, Masya Allah. Balikan deh, aminul gomusel ternyata loba di kalangan maling, di kalangan pedagang. Nah, iya kula pan meuli di mamang iya 5 kilo pan barang di timbang kula iya kurang iya timbangan kula mah 5 kilo demi teh 5 kilo bener-bener sama surut di jalan. Di jalan surut datang ke 0,5 kilo. Heran aing mah dia teu memang udah demi Allah bae teu tengurangan demi Allah bae memang sieun cenah moal demi Allah bae bener mah demi Allah bae memang mah tengurangan tina kiloan pokona mah kitu bae gomus padahal nyana ngurangan imah memang ieu kiloanana geus dikondisikeun dada kurang wa imah keur waktu nimbangna nyana cepet teuing tak titok dan nimbang jagoan biasa kareta. Kalau kita pikiran deh. Mana yang mana? Sakit 2 kilo. Tuh nya. Wih, main ieu na ieu katrok-katrok. Ai kalau baheula panimbang dah teh komun make kos kieu mah teh. Kurang leuwih. Didelekeun urang haneutnya. Haneut kan. Tambahan deui gonyana teh. Supaya hanet kolot baheula mantep berkah ka beli sawahna katurunkeun ka anak ka incu tah eta teh karasa ku incu bae ieu bapak kolot teh baheula dagang karasaeun berkah lantaran nimbangna ku ari mah encan karasa ka incu boro ka incu ka anak geus beak mun teu ka beuleuman busita henteu disita ambu aya beak teh geus eta teh berkah teh geus kitu teh teu berkah ngaranna. Maka kayaknya keberkahan dagang bapak kolot urang deuleuh hasilna mun karasa ka incu bisa ngarasakeun berarti jujur da bapak kolot kitu bae teh mah komo ka bawa mah jujur nah di kalangan maling sumpah
kalangan korupsi geus puguh sama maling-maling kene ngan gede. Kemudian didagang gitu kene. Di segala rupa baelah ya minul gomus dinyandung ya minul gomus bahaya gede. Nah, iya nyalametkeun diri maka sumpah bohong gomus. Iya bakalna asal muncul kalau malaikat iya kerbek panas ya teh lain lalagan ribuan tahun tan ngagolot terus kena nage aduh panas ya aduh jangan naik kadung gede kena kolot ngebohong ada panas aing yang ka dunia di moal ngabohong aing kanu kolot aduh tak rasakeun kanu kolot teh rasakeun nu kolotna aya di luhur jembatan Siratal Mustaqim nyanakeun kaje emang kaje ka neraka udah emang gara-gara siau hadege dadah kaje siap udah kan orang kita nyerinya di dunia nyeri jadi akhirat begitu-gitu kuno kolot dadah kaje ulah mendekat surga Firdaus aduh budak ulah datang ka kos gitu udah mendingan ulah nyandung lah can air itu tino kolot mah geus bari lamun urang usaha rada bagus bebeja bae usapa ye dengekeun we kunaon urang mobil geus leuwih ti 2 aya 3 imah teu deuk gende ge bisa ayo ieu mah kira-kira mukir carita kira-kira kunaon andai kata ieu mun didinya di baturan deui jang nu nyangu mesti capek teuing oh Pangladen heeh urang mana tuh hadam babu ai sia tuh SDM pasang atuh segala babu segala maksudnya kieu lamun atuh sia jese nyana atuh pan masak hujan masak nyana jese maksudnya kawinnya kak kira-kira gitu. Aisyah menang izin lu nyarakan mun moal aing moal. Moal ka isuk aing briefing deh jeung sia. Aduh masyaallah ieu keur carita jadi kesimpulanna heula sumpah kabagi tilu aya yaminul lagwin aya yaminul munakid aya yaminul gumus. Yaminul lagwi teu katrap ku hukum yaminul munakid katrap hukum yaminul gomus mah geus teu katrap ku hukum deui engke teu tama sumpah kos kitu mah teu katrap ku hukum tama tangan geus teu kudu dihukuman ku manusia cak Allah ku aing dikerbekeun nu katrapan ku hukuman nu di dieu ye walaki yuakhizukum bima aqadtumul aiman tinggal urang kuari ngatur kaparatna nah lantaran bakari jeung hukum ese wallahu a'lam Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in آمين يا الله ورب العالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين اللهم يا قاضي الحاجات الله